Subhanahu wa ta'ala. Arena dina siang ieu urang tiasa kempal diumum tulung di nararaga nyakseni acara ngaras hukum sareng siraman calon pengantin istri Neng Rina Rahmawati ahli media. Putri kasihna pangresa Bapak Rahmat kali Ibu Yani insyaallah dina siang ieu bari dilaksanakeun acara ngaras hukum sareng siraman. Salawat wa salam muga sapapaosan dirungkeun dilanarkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didugikeun ka kulawargina, para kerabatna, para sahabatna, ka para umatna nu tumbuh taat ka matangatun dugi ka yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangersa ingkang rama kali Ibu calon pengantin istri kusim kuring lebih hormat, para pinsepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anu sami-sami linggi di tempatan kusim kuring lebih hormat. Sabadana tadi dikawitan ku ngadugikeun atanapi ngalaksanakeun acara pangaosan daya sanes doa sinaran pangharpan nu janten ingkang Ibu Rama sangkan para putra putrina dina ngawangun rumah tanggana sing dijantenkeun kulawargi nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Anu sarejengna panginten dina dangat ieu simkuring ngadawi di asmana Linggung Seni Gentra Mustika Tasikmalaya bagi sasarangan sareng tim fotografer profesional RT kreatif fotografi ieu sadayana dikokolakeun ku Ogi and Friend Wedding Organizer. Dituna ieu acara mangga urang sasarangan urang buar heula naon anu disebutkeun acara ngarasungkem sareng siraman. Kecapna kana ngaraas teh nganu hartos mentas dina walungan deet atanapi ngancogkeun dan pasampean kana kulit cai. Nanging dina gelaran budaya mah ieu teh disilokakeun ku ngawasuh dan para sampean janten ingkang Ibu sinareng rama tawis nembakeun bakti sareng hormat anu janten putra kan janten suku. Dilajengkeun ku acara sungkeman. Parantos teu berek deui ari sungkeman mah nyaeta munggut doa restu ti mamah sareng ti apa kening Rina panginten sangkan dina ngawungan kahirupan rumah tanggana pinuh ku doa-doa ti janten Ibu Rama dibekalan ku doa-doa anu kan sae-saena insyaallah doa-doa terbaik dari mamah dan apa akan dihantarkan untuk putri tercinta Rina Rahmawati Hayenge. Begitu na panginten diteraskeun kana acara siraman. Siraman sok sanaos mengukur sakadar siloka. Siraman anu sayatosna anu dikucurkeun teh sanes mengukur cai sareng kekembangan nanging sayatosna mah doa ti palawargi sadayana utamina ti ibu sareng ti rama ti mama sareng ti apa. Eta pagitan pedaran anu bade dilaksanakeun dina danget ieu cumaga ieu acara mangga urang buka sasarangan ku ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanto bangong jalan gede sasapna yang gagun barung bangkir caang bulan waras Bismillah muka wiwitan mugi widi maha suci. Bismillah muka wiwitan ka Allah Rabbul Ijati sim abdi sejamitan nega pangaping pangjari mesin rambai carita jelemo lalakon Paris,
Dia sanes menajat ke Allah Subhanahu wa taala sangkan di acara aya dina ginul rahmat mangkana amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna wabil khusus ka pangarsa ingkang Ibu Sinarang Rahmat. Urang nyoreang di mangsa-mangsa lawas kapengker nalika ingkang putri Neng Rina si Teteh kapungkur nuju alit kantos di ais kantos di pangkon kumaha sareng apa. Saurna teh sono hoyong dipangkon deui kumaha sareng ku apa sok sanaos mengukur sekadar di silokaan sinjang mengukur sekadar di sorendangkeun dina danget ieu tawis ngecakeun aisan silokaning tina ngecakeun tanggal walar mama sareng apa baris ngecakeun tanggal walar kana janten ingkang putri buktesna ka Neng Rina dina danget ieu tuang putri kalau ini pada di ais kumama san kumama nah ini pertos-pertosannya mana muntah mah kungsi dina lengnengkung kumama san ku apa dina mangsa-mangsa lawas kapengker kiwari urang gambar deui gelis anaki dina danget ieu hidup di ais kumama sareng ku apa mung sakadar di silokaan aisan anu pamungkas Neng moal di ais deui kumama sareng ku apa ayeuna baris diajakeun tina aisan mama sareng apa bismillahirrahmanirrahim silokaning ngecakeun aisan tawis ngecakeun tanggal walar dikawit hidup di akadan ayeuna langkung tanggal walar insyaallah saroge hidup anu langkung tanggal walar sakedapan Neng teu pelarai mama sareng bapa aya sorot-soca anu pinuh ku asih jeung deudeuhna ka hidup nyaah keur gunung tan tututugan sagaratan kasus deudeuh asihna keur cinusu nu motor salawasna bisa lagi aya siloka-siloka kehidupan nu hidup kedah dibaca yang tawis aya palita nu jumlahna 7 palita nu jumlahna 7 ieu siloka ning teu sambu aya 7 poe ti mimiti poe ka poe hidup dicaangan ku asih jeung deudeuhna nu janten ibu segala ramah mugi-mugi wae geus lagi ulun iman sisi jantan sumatera tidak mau pakai cahang dari bakar bermanfaat. Sarjana ayah cai di akan di ada ditunjukkan karena bokoran ubama bokorna di cekengan benda cai kaheman cai keasih karena dia kanyaan mama di dalam lambung uruherang dengan cai karena lagi dengan cai di dalam dengan asih karena dia alhamdulillah gelis anaknya tidak dapat dia ini kesempatan kita hidup bikin sasauran langsung ke mama sareng ka apa
sejangan geus ka mama sareng ka apa. Rehna teh gede ngolong rumah tangga. Tangos bakal pisah dulu rumah dia. Pulau lagi hanya rumah sareng apa. Katambi lagi kaki. Rumah sareng kampung teh rumah tangga dosa. Begitulah mugi mama sareng apa ngapunten kalayana doakeun ka teh. Subhanallah. Ya Tuhan, apa bikin ngolong. Sanajan pinuh muka melang sareng mama ikhlas ridho ilahi ta'ala hidup dihapunten lahir batin bra naki geram beber layar tarik jangkar ku apa sareng ku mama didoakeun pisan mugi-mugi hidup jadi keluargi anu sakinah mawadah warohmah kalayan pinangi jeung kabagjaan bagi dunia au akhirat. Amin ya Allah. Salatullah geus saking bila nanti hidup di pabrik bikin ngawasu dan para sampean mama sareng apa. Tahu semak kembali sareng hormat hidup kalian bersyukur dipayungkeun hilang awasu dan para sampean mama. Yang ngangkeun sembah pampatin awasu dan para sampean ka ibu sajang bakti mugi sur pangampunan di Allah Rabbul Ijati kamarna nukum selanjutnya tanpa sampai mana diusahakan diadukan diusahakan didirikan jatuh kita pada tersebut selanjutnya dipaparing sesingitan wangi-wangian sulit ngaluhan besar selanjutnya saat acan dilungsurkan dicium berada apa sampai anak ini dilungsurkan dari apa sampai mamahnya dirangkul dipeluk selanjutnya lagi dari kepada jiwa mayung kami jangan tingkang rabu tak apa guys sami dapat sampean apa diwasu itu selanjutnya dapat sampean apa kesimpulan yang dapat mengenai lanjut diadukan diusahakan selanjutnya dipapari wangi-wangian dipapari sesimpulan lanjutnya dapat sampean apa dicium kuning dilungsurkan dari dapat sampean apa dirangkul selanjutnya mana ayah kesepuhan Ibu Nok, Ibu Erna, Ibu Nong mana sadar di depan
Lagu ke payung muncul dalam cai doa resai kang ibu sareng aman sesarnya diabadikan ku rekan-rekan RT kreatif fotografi. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ya cai doa sing janten kabarokahan wabil khusus kanggo calon tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanggung di payun ingkang rama seurna 3 kali. Terus ku mamahna sami seurna 3 kali. Diteruskan ku Bapak Haji Nunung. Rumah sakit Hidaya upaya rumah sakit selanjutnya upami ya Bapak Haji Maman diteruskan ku Ibu Nunung Nurhayati. Satasna Ibu Nunung diteruskan ku Ibu Imas. Saparentosna Ibu Imas diteruskan ku Ibu Nok. Saparentosna Ibu Nok diteruskan ku Ibu Hena Hendayani. Diteruskan ku Ibu Nung. Terakhir Raina. Mangga Raina. Alhamdulillah.
Mangga mama sareng apa di foto. So, iya, deui. Iya. Ayak. Alhamdulillah. Iya, alungkeun di kaluhur. Kaluhur. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Oh. Nu nyenak torok-torok. Kajen.